Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, pada kesempatan ieu urang nyaeta ngaji kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manqobah katilu nyarioskeun ngaosna Said Abdul Qadir. Saparantos anjeunna ageng lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur, ka alim-alim anu utami. Di dinya anjeunna ngalap pirang-pirang ilmu sara, sifat-sifat kautamian sadayana guru-guru anjeunna pada nyarioskeun kana calakanana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ari ngaosna ilmu fikih meunang ti Abil Wafa Ali bin Aqil sareng ti Abil Khattab Al-Qudi sareng ti Abi Husain Muhammad bin Qodi. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria Tabriji. Ari ngaosna ilmu thariqah ti Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Warad Adibasi. Ari dianggoan ku anggoan supiyahna ku Qodi Abi Saidul Mubarak, anjeunna henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat kasampurnaan anu luhur, kalawan pitulungna anu maha agung, sehingga anjeunna calik dina luhur-luhurna kapangkatan. Anjeunna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta keukeuh yen bade nyepeng sareng ngawungku kadalin nafsu anjeunna bade dipengkolkeun tina karesepna sehingga anjeunna kenging 25 tahun calik dina tegalan Irak henteu patepang sareng jalma. Tah para jamaah, nya ieu kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan bahasa Sunda. Mudah-mudahan urang meunang nyaeta syafaatna ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogeh diakuna nyaeta urang ku wasilahna ngaos Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dijadikeunana urang jaga di aku jadi muridna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Manqobah katilu nyaritakeun ngaosna Said Abdul Qadir. Jadi saparantosna anjeunna ageng lajeng ngajugjug ka guru-guru anu luhur, ka alim-alim anu utami. Di dinya anjeunna ngalap pirang-pirang ilmu sara, sifat-sifat kautamian sadayana guru-guru. Na anjeunna pada nyarioskeun kana calakanana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ngaosna ilmu fikih ti Abil Wafa Ali bin Aqil sareng ti Abil Khattab Al-Qudi sareng ti Abi Husain Muhammad bin Qodi. Ari ngaosna ilmu adab teh ti Abi Zakaria Tabriji. Ari ngaosna ilmu thariqah ti Syekh Abil Khamar Hamad bin Muslim bin Warad Adibasi. Jadi para hadirin kaum muslimin sadayana, Tuan Syekh Abdul Qadir teh ngagaduhan guru. Tah jadi jelema anu henteu ngabogaan guru, ujug-ujug hartina mah bisa tapi henteu guru. Gitu.
sedengkeun cek dina keterangan sah jalma anu teu boga guru atuh eta teh guruna setan. Geus ngahimbau kan boga anak yuk nyetan cari kudu ngabogaan guru baik mondok pesantren maupun hartina mah nanya-nanya kanu bisa masalah dina agama peribadahan gitu para jamaah sadayana. Sedangkan na keterangan anak man lasai kok fahuwa saitonu sajalma anu teu ngabogaan guru mangka guruna teh setan. Apalagi di zaman ayeuna loba jasa berkedok hartina mah sorbana gede tapi hartina mah henteu ngabogaan guru. Jadi sapangkatna Tuan Sabul Qadir Al-Jalani sakitu wali kutub teh tetep ngabogaan guru. Jadi ilmu torikohna bage Tuan Sabul Qadir Al-Jalani ti Abi Khomar bin Muslim bin Warad Adibasi. Ari anggoan ku anggoan supiah ilmu tasawufna meunang ti Qodi Abi Saidil Mubarak anjeunna henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat kasampurnaan anu luhur kalawan pitulungna anu maha agung sehingga anjeunna calik dina luhurna kapangkatan anjeunna singkil kalayan pamaksadan anu tetap serta keukeuh yen bade nyepeng sareng ngawungku kadalin nafsu anjeunna dipengkolkeun karesepna sehingga anjeunna kenging 25 tahun calik di Tegalan Irak hanteu patepang sareng jalma. Tuh Tuan Sabul Qadir Al-Jalani mah cicingna bage di leuweung kadaharana atuh samanggihna bae ibadah sakitu guru-guruna anu laluhu. Jadi urang kasimpulanana mah dina ieu manqobah anu katilu teh para jamaah nyaeta urang itibarna supaya belajar ilmu agama baik hartina mah ilmu thariqah kudu aya guruna, segala sesuatu kudu aya guruna. Lamun teu boga guru nyaeta guruna teh setan, naudzubillah. Tah mungkin sakitu bae dina hartina manqobah anu katilu nyaeta nyaritakeun tadi teh Tuan Sabul Qadir Al-Jalani teh ngaos atanapi ngaji sakitu boga guru-guruna. Mohon kurang jeung lebihna nyuhunkeun dihapunten. Daun salam dan salasi hatur salam terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.